Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Kurawa Channel, guys. Kali ini kita akan membahas adadang. Tunggu kelanjutannya sampai di sini. Ya, udah mangga. Pilih ayat. Ya non. Kariosin. Ayah. Unak-unak nu teu acan kaya. Tuduh nu aya mah. Alasan eta mah sok. Engal. Yang bobo. Engal. Kumaha perasaan kamari di prank? Eta tah. Ya jadi masih kena tanda tanya. Perasaan kamari di prank kumaha? Aya ambak teh. Ya ambek, hanyelo atawa sedih. Abek jeung sedih pokona mah. Bahagian tuh. Pas terakhir bahagia, pas terakhir beres. Are ambakna Bada amak lah Cerik. kumaha. Nah, bisa cerik nah. Di jailan. Nah, atuh kan meureun bisi make isim pira ku karek sabelah dicukur teu jalan. Iya, mungkin dia tapi di jailan soalnya kabarna dicabut di handap. Saha nu nyabutna eta Aku tak tahu. aku tak tahu. bahasa. Aduh, semua bisa ngajawab geus kitu mah. Aku tak tahu. Aku tahu. So ieu mah nyaritakeun kamari we di prank. Oh, Perasaan. Ari perasaan bahagiana belah mana? Bahagiana belah mana? Bahagiana pas belah. Pas beres dicukur weh. Oh, jadi bahagia. Bahagiana teh. Ai pas sedihna Bisa. Pas sedihna pas dipotong sebelah ka dia langsung jadi biarna lamun teu dianggeuskeun panik gitu. Sieun memantes tujuan. Padahal kan make topi. Ucapan terima kasih atuh ka Wahaji. Ucapan terima kasih kanu basa kamari. tos kitu. So, hatur nuhun ka Balad Kurawak Channel. Ka Pak Ijal hatur nuhun. Abi kamari mangkukna tos dicukuran, dipasihan. kamari mangkukna. Hatur nuhun lah ditampil kagentosan nu langkung sakitu. Dapikeun rezekina. Buka topina. Ari ka Wahaji teh hatur nuhun. Hatur nuhun ka Pawawan oge tos masihan. Kasayan acuk anu teu dianggo mudah-mudahan sing Nah. bermanfaat kanggo abi. Tapi nah can dianggo. Jual. Nuju lancingana nuju tacan sempet dilereskeun margi Agung kene. Insyaallah ku abi bade dilereskeun heula hiji salah sahiji. Nuhun Pawawan Pak Haji Wawan sing langgeng sareng Teh Manda lah. Amin. Nuju pelaminan. Ti partai Blaem dukung Dukung Pak Haji Wawan Wawan sareng Teh Manda. Partai Blaem. Partai naonnya? Blaem geus pokona mah eta da. Pokona keur beujeun rame partai. Partai per ieu di percintaan. sponsoran ku kopi kapal api rokok gudang garam di Paijal. Rokok gudang garam anu tak kenal kompromi. Gudang garam merah. Bari arudud atuh. Apa? Udah maju di pom bensin. Bari arudud ka di Oh, bensin. aing iklan gudang garam. Barogan teh ududna. Boga teh. Tuh. Ieu teh udah ti Pawawan nuhun deui ka Pawawan. Nuhun Pawawan. Assalamualaikum. Pawawan hatur nuhun rokona terus nyanggakeun kasihan ka abi. Iya nuju ngadampas skerte Wahaji enak Gaduh apa? rezeki nu langsung sakitulah. Bade dicobian rokok anu di Pawawan kenging hasil Manu manuk Japati bade ngalunasan kaos. Hatur nuhun kasadayana. berarti pokona mah pinter soal jual beli nama. Pokona mah karaosan milikna lah. Sakali deui ieu Pawawan ditampi rokona nya mohon. Wah. Emang opa nyumput. Jago gombal terus. Jago gombal. Pejuang lemer. Nyukun ilmu na ya. Abi nyukun ilmu. Pejuang lemer. Siap. Asal teh jeung para gaju. Aslinya apa? Wah, Eta ke di rumah, naon deui atuh anu disiksa da abi tos kapok. di pabrik. Langsung ka dieu. Mantap. Siap. Mantap. Rokok iya deh. Eta kadang cek Paida. El Abol hasil tina penjualan Japati. Tuh, keur berdua. Raos nikmat. Nya kan
pas di Paraban ku dikotok manuk dapatin matak hasil ngasilkeun ieu beli rokok teh. Ari dia di jailan nah habet ceurik. Eta jadi tanda tanya sok. Kira ciri. Tadi di prank. Sok atuh berbicara. Lepaskeun. Lepaskeun leungeun. Piraku. Sok dibere waktu heula. Nah. Udah kelar waduh. Aku boy kena kumaha. Ayo lepaskeun sarangan. Cicing Alim. Alim. Ngebohong, padahal abis itu Pinter ngeles nama tinggal lihat kurang oke. Biasa supir bajai. Naon tadi? Hah? Ngeprank naon? Di talian leungeun. Terus diparsotkeun. prosotkeun ku akaobot. Abi langsung cewek sampai anak untung we. Balik angkat anjir. Dibari cori ciri. Kalian ku aga hiji, ku haji. Kejadian di mana? Di dia. Ku awi itu. Tadi ngeprank Katanya kan wah baru rum abi Cirambai Pano. Lumayan tapi tuh Lain kumaha balad Kurawa saradis atau balager atau kumaha menurut Adadang? Sok, biasa-biasa. menurut hati. Balager barudakna jara lail atau naon? PK keheuleuan. Lageun. Hah? Berarti teu dendam di jailan. Ya, tak sering teh gua di dendam dah tuh. Tong sering ting di jailan anak. Kami dendam tuh pada dendam. Geus kapok. Dendam dengan dia di nagik. Nah, kamari ku si Adek ditinggal di sekolah ambak. Ya. Nya teh ludeung di sekolah ka imah. Lu udah nggak tuh mana ada lewat lapang paroek gitu. Nah, dan Apa? dalemur sorangan. Ada anggar we poek sepi. Mana Gus noh muk-mukan. Bukan mah hujan. Dan ada. Dan Bukan aja alung tuh cowboy. paroek. Oh, tuan aslinya abi mah. Kan entong dianturkeun we, mungkin abi balik sorangan we, mangkukna. Tapi kita nganterkeun. Ngomong gitu. Aku di dieu. Heula ngopi heula ieu da atuh laparnya lapar. Heeh, tuh makan mah tuh jeung piringna tuh. Di coetna tuh teh. Lain adadang duda sabaraha tahun adadang. Ah, belasan tahun sih kana mah di tahun 3 nya. Kayak kudu taruh salah ka Mang Opang kita mah. Naon nya sama opang. Oh, ka dieu babang moal. Nu kawin 2010. Cerai 2011. Udah 3 tahun. Meureun kan.